Umi, Bapak haus. Ayo. Masaannya awasnya mun apin nginum-nginum jeung mabok-mabokan deui. Hampir duit nyaho. Meni sangeunana Umi nyarekan ka Api. Emangna Umi ka salon 2 minggu sakali. Nya meuli lipen, nya meuli bedak, nya meuli shadow. Eta lain ngaboroskeun duit. Pan men katingali geulis, nah teu era boga pamajikan katingali goreng patut. Har aya Umi, Api mabok teh karena naon gitu. Karena mun Api mabok teh ningali Umi teh jadi kaciri geulis.